Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang dangu deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda anu genah mernah oge tu manina. Dengan ayeuna simkuring bade neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Sugendon episode ka-8. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teh jantan panghibur kana kalbu oge pang babaraha kana mana. Yu pemirsa supados teu nyangkulung tingkana waktu sayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jucungna ngeunaan Sugendon episode 8 teh. Yu mangga. Si Sugendon anu daharna karek pisan beres manehna teh tuluy nuturkeun ka Ki Omod oge pamajikanna Nini Omod. Teuing atuh mata disebut Nini Omod ge teu apa si Sugendon teh ngaran aslina teh saha. Cenah mah anu jadiin cenah Ki Omod teh si Nyai teh indit katen kabogohna si Ajat anu cek Aki Omod pas aja jalaneun dicaritakeun ku Aki Omod teh yen anu jadiin cenah teh keur pasea jeung nu jadi kabogohna. Dumeh kabogohna teh nu ngaranna si Ajat katempo boga deui kabogoh nu anyar. Ayo hampura pisan Aki, hampura pisan udangna doh. Jadi kata candakeun kana masalah anu teu biba ka keluarga Aki, hampura pisan. Cek Aki Omod maehna teh hahampuraan ka si Sugendon. Teu saya Aki lah. Nya ieu mah abi teh nya bilih kumaha-kumaha kan manya abi kan tos tuang nyeten Aki manya ayeuna abi henteu ieu nya ieu mah ibaratna bilih aya nu teu dipih kaharepkeun ngarandapan ka anu jadiin cu Aki nya ieu mah etang-etang balas lah jasa lah Ki kitu cek si Sugendon mah teh bari menorkeun kopeana anu rada deing-deing. Atuh panan si Sugendon teh tadi ka musola Al-Hadi balikna diajak ku Aki Omod, diajak mayor di ten Aki Omod matak di kokopeah oge bilih ya mah aya pamirsa nah di kokopeah. Sugendon teh tadi kan salat berjamaah di musola Al-Hadi gitu. Nu lempang tiluan teh ini Omod Sugendon oge Aki Omod teh tuluy tekung sila nepi anjog ka imahna si Ajat anu jadi kabogoh incuna si Nyai. Assalamualaikum Nyai, aya maneh di jero Nyai, cek Ma Omod gura-gero kanu di jero imah tapi angger sanajan digero-gero ge nu kaluar ada kusawab si Ajat teh anu jadi kolot nama teu cicing di dinya di kota sedengkeun eta imah eta di cicingan ukur ku si Ajat hungkul. Si Sugendon oge Aki Omod anu aya di tukangeun Ma Omod teh ukur kerung we bari ngaharepkeun hariwang gitu nama bilih kumaha nu karandapan ku si Nyai. Nyai, ya emak Nyai, hei. Cek Ma Omod mehna teh bari kakatrok kana pantona imahna si Ajat.
tekung si lila kolotrak panto teh sadaya nu muka katempo eta mah anu mukana teh lain si Ajat tapi cigana teh babaturanna si Ajat da mau mah teh langsung rada kaget nempo eta jelema nu muka panto. Nah ojang aja aja ada si Ajat kemana cek Mahmud nanya. Taya nyai ini taya kata di mana keluar sauna teh nu banyak nah ini taya dah da bige ieu ngantosan di dia teh cek eta jelema beungeut teh kawas anu culang cileung panonna teh kawas nu nutupan anu nu teu kudu ditutupan cigana teh teuing kunaon Sugendon atau ka eta jelema nu muka panto teh rada teu geunah hati si Sugendon teh mimiten nama cicing si Gendon teh Aki Omod komo Aki Omod mah ukur bisa mencerong bari bahamna rada calangap da ngahega kata lumayan rada jauh imahna si Ajat ieu teh dari lama si Sugendon teh pok ngomong nanya ka eta jelema anu geus muka panto. Punten Kang, ya mah naros ya mah pami Ajatna aya dilebat atau ke mana ieu teh ya anu janten ini jeung akina si nyai teh ieu naroskeun nyai teh jadi kabogohna Ajat teh kitu cek Sugendon mehna teh bari nyamperkeun bari gagaroleungeun duka tuh tadi malah nya tadi ayah tapi duka keluar cikan teh ting ke mana duka tapi Sugendon embung dibawa do dumeh maneh nanggeus diubaran merenya cigana teh ku aki-aki anu ngagegeuh rajana nu goib anu ngagegeuh di leuweung Cipakojot kaedenge ku si Sugendon teh aya nu leweh di jero imah tapi da henteu kadenge ku Ma Omod oge ku Aki Omod rada heran si Sugendon genaha ieu soran teu kadenge ku Nini Omod jeung ku Aki Omod ngan saukur ku manehna kadenge oge sora lalaki seuri punten teu aya ieu mah duh kasih aja teh tadi mah da cenah mah keluar mah mese rokok duh Kak tadi nyanyi mah aya ka dia cek si Sugendon mah teh jadi ikut campur mah nyai duh kata aya Ma Omod ngadenge budakna eueuh di dieu ikut milu ngomong ka eta jelema ya mah ngan saukur ya meh lamun kitu si nyai ka dieu nya sa encep teh Loni nya ieu teh mohon mak abi Roni nya namun ento mak si nyai ka dieu pelang uih nya itu kalunya tuh dah tak akan tuang eta teh jadi inco teh cek Ma Omod ai Sugendon rek ngomong rek ngadese ka eta jelema anu geus muka panto teh
anjir hareupeun aki oma jeung nini oma dia teu ngeunah urang antuk nama Sugandon teh milu ka aki oma jeung nini oma anu pamitan teh eta imah nya atuh ai kitu mah nya nya teh pamitan heula atuh nya ayeuna mah kewal koskeun nya lamun aya Jang kalau lamun aya enjo aki ka dieu kita baliknya kita balik kalau nya mohon bah mak nih nuhun nya mun gawe watos teget cok eta jelema anu mukakeun pantona teh babaturan si Ajat ningan si Roni nimana teh kos kitu teh kungsi heula rombongan teh mau emot si Sugandon oge aki omot ngaleos deui ninggalkeun eta tempat si Sugandon teu ngeunah hate hayang nama hayang ngelakukeun tindakan anu leuwih jero ngan kumargi aya nini omod oke aki omod jadi teu ngarasa teu ngeunah gitu kan hatena si Sugandon teh antuk nama si Sugandon teh miluh heula katen aki omod deui kayaknya aki teh acan nu jadi injo teh aduh acan dahan eta teh Jang diputing keneh teh ngalem di kamar nya Jep mage kalunya nah itu acan nyatu tendahal bisi we bisi kumaha kalunya atuh da lapar mah bisa diengkekeun deui ya cek nini omod oge melu mairan ngomong kos kitu Sugandon ukur unggah kungku ada manehna teh teu ngeunah da kadenge keneh eta sora awewe anu aya di jero imah si Ahmad si Ajat teh sanggeus kitu geus napikeun aki omot teh ngajak deui ka si Sugandon Jang ulang tuang deui sayang aki entah teh atas wareg atuh naon pisan wareg abi ayeuna bade eueuh we punten pisan dan pisan tos ngarepotkeun aduh hatur nuhun ini ya tuangna duh ngerawas wareg abdi cek si Sugandon oge ngomong pamitan kan ini omot sami-sami Jang aduh ya ampun pisan ini teh ukuran bisa nyadiakeun tuangeun nu kawas kitu kalunya Jang yang gendon aduh ngajak nini omot nyangga satu aja yang nak itu mah ampun pisan ya mah jadi kaganggu tuang Jang ya ampun pisannya cek aki omot nyatuh kita mah gendon weh lanjut akinya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam tembak nini omot jeung aki omot sanggeus kitu mah Sugandon teh balik di aki omot bari hate mah geus nyiapkeun rencana yen manehna rek nen heula sarung jeung kopiahna rek balik deui katen si Ajat teu lila si Sugandon teh manehna ngagidik balik nanti ka imahna teh tapi rarasaan mah nya si Gendon teh asana mah ngagidik balik teh tapi udah teu ketempo atuh ku batur sanajan pasalingsingan jeung batur salamua di Cipakojot eueuh nu nanya ka si Sugandon hiji-hiji oge malahan mah henteu nepi teu nampo oge nih ka si Sugandon teh padahal nya leumpang ngagidik rarasaan Sugandon teh padahal mah manehna teh teu napak make jurus ilmu saipi angin
telila sugenon teh ngan ukur samanit ka imahna jarakna teh tuluy sugenon teh ini deui ti imahna make baju pangsi ditinggal bapana teuing kumaha eta mah caritana. Jadi si sugenon teh ayeuna mah beda we lain gendon anu baheula, gendon anu idiot anu keterbelakangan mental. Manehna ayeuna erek nulungan ka eta sora nu aya di imah si Ajat anu jadi kabogona nyai incuna Aki Omod oge Nini Omod. Tah gitu dongeng dinten ayeuna nu tiasa ku simkuring dipidangkeun. Hapunten pisan bilih aya kalapatan nyareos teh simkuring, maklum simkuring mah masih keneh amatiran pamula keneh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga